Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Harsha Randiansyah ti kelas 12 IPA 3. Di dieu abdi bade nerangkeun pangajaran kahiji nyaeta ngeunaan pedaran. Wacana pedaran teh eusina mangrupa informasi atau pangaweuruh nu mere beja jeung pamahaman kanu maca. Gaya nulisna singkat, akurat, jeung mundal. Sifat tulisanana ilmiah jeung lain carita rekan atau non-fiksi. Teras, pedaran biasa dimuat dina koran, artikel, atau majalah. Pedaran dina bahasa Indonesia artina eksposisi. Pedaran oge biasana disebut bahasan. Salajengnya nyaeta cara anu nulis pedaran. Anu kahiji cara nulis pedaran teh nyaeta netepkeun pasoalan atawa perkara anu rek ditulis. Anu kadua ngumpulkeun bahan atawa data keur ngarojong eusi karangan pedaran. Anu katilu mikiran pijuduleun naon anu matak nyirut kana maca. Kaopat nyusun raraga atawa rangkai karangan pedaran. Jeung anu kalima mekarkeun rangkai karang jadi alinea-alian nepi ka jadi karangan gembleng. Jeung nu terakhir nyata nyarungsung karangan anu geus jadi. Salajengna aya miwanoh perkara tradisi Sunda. Istilah tradisi hartina adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-temurun ti karuhun anu masih dilaksanakeun dina pakumbahan masyarakat. Pembahasan salajengna nyaeta ngeunaan karangan pedaran. Karangan pedaran mangrupa karangan atawa wacana anu eusina ngajentrekeun hiji objek, kumaha prosesna, tujuanna, jeung gunana. Tah di dieu aya karangan pedaran anu kahiji nyaeta bubuka. Dina bubuka ieu teh ngajentrekeun bener henteuna eta suatu persoalan. Anu kadua nyata aya eusi. Eusi di dieu nyaeta eusina nyaeta kumaha proses anu persoalan, kumaha gunana kana persoalan. Nah teras aya pamungkas. Dina pamungkas mah ieu teh nerangkeun alasan urang jang kana eta persoalan recommended atawa henteu. Salajengna aya teknik nu dipake dina nulis karangan pedaran. Di antarana anu kahiji nyaeta teknik identifikasi, anu kadua teknik klarifikasi, anu katilu teknik definisi, anu kaopat teknik ilustrasi, jeung anu pamungkas teknik proses. Anu kahiji nyaeta teknik identifikasi, nyaeta ngajentrekeun hiji perkara aya rupa-rupa teknik jeung mundir di ciri-cirina eta perkara atawa barang. Teknik anu kadua nyaeta teknik klasifikasi, nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung nyieun papasingan eta perkara atawa barang. Teknik anu katilu teknik definisi, nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere wangenan kana eta perkara atawa barang. Teknik anu kaopat nyaeta teknik ilustrasi, nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran kana eta perkara atawa barang. Teknik anu pamungkas nyaeta teknik proses, nyaeta ngajentrekeun hiji perkara ku cara neangan jeung mere gambaran proses nyieunna eta perkara atawa barang. Mun sakitu wae anu tiasa ku abdi diterangkeun, kirang langkungna abdi nyuhunkeun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.